Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sumping, wilujeng tepang deui. Alhamdulillah kalayan kudrat sareng iradat Allah Subhanahu wa taala urang dina dinten ieu tiasa ditepangkeun deui sareng pelajaran basa Sunda. Pelajaran basa Sunda dina danget ieu insyaallah baris dipedar ngeunaan kampung adat anu aya di Tatar Jawa Barat. Periogi kauninga kuhidep ngeunaan kompetensi dasar anu bakal dihontal dina materi kampung adat Sunda ngeunaan pangaweruh atanapi titik 3.2 mengidentifikasi isi teks deskripsi tentang kampung adat Sunda dengan memperhatikan struktur teks dan aspek kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Ngeunaan kaparigelan 4.2 menyajikan secara deskriptif baik lisan maupun tulisan hasil analisis atau pengamatan terhadap kampung adat Sunda dengan memanfaatkan berbagai media. Eta kompetensi dasar anu bakal dihontal boh ngeunaan pangawruhna, boh ngeunaan kaparigelanana. Hidep aya wacana di dieu ngeunaan kampung urug mangga tiasa dibaca kalayan gemet eta wacana mudah-mudahan hidep bisa neuleuman bisa nafsirkeun kana wacana anu judulna Kampung Urug. Dina slide nu kaduana oge ieu terusan wacana tadi anu judulna Kampung Urug di mana ayana Kampung Urug sabaraha jumlah pendudukna, naha pakuat pakaitna sareng Prabu Siliwangi kumaha sok geura baca sing gemet ku hidep. Roy di wilayah Kampung Urug teh dibagi sabaraha bagian. Cenah aya 3 naon wae nu 3 teh luas lokasina sabaraha di Kampung Urug jumlah kakana sabaraha jumlah jiwana oge sabaraha. Terasna ngeunaan kampung adat. Urang minta ngadenge kampung adat, naon sih ari sabenerna disebut kampung adat. Lian di Kampung Urug, aya di Kampung Naga di Singaparna, aya di Kampung Dukuh, aya Kampung Salapan, loba kampung-kampung atawa disebut kampung adat anu aya di wewengkon Jawa Barat. Kampung adat teh nyaeta kampung atawa lembur anu dina kahirupan sapopoe masyarakat masih mageuhan, masih pengkuh nyaka adat baheula. Panceg dina miarana, panceg dina ngajagana, panceg dina ngaraksa jeung ngamumule warisan kaluhur. Ngamumule warisan karuhun. Boh dina wangun imah, boh dina adat istiadat, pakasaban jeung nu liana. Eta jadi kampung adat teh nyaeta kampung atawa lembur anu masih nyakel pengkuh adat istiadat anu ngamumule warisan karuhun.
Di Kampung Urug anu aya di Bogor aya tempat jeung wangunan aya nu dianggap suci cenah tempat jeung wangunan di Kampung Urug anu dianggap suci. Kahiji aya gedong gede, eta gedong gede teh tempat musyawarah. Musyawarah saha? Musyawarah para inohong, para tokoh masyarakat anu dikolotkeun, anu dijieun kokolot di Kampung Urug. Terus naon ari gedong paniisan. Jadinya aya gedong paniisan. Eta mangrupa wangunan panggung anu ayana di hareupeun gedong gede paranti Mujasmedi Abah Kolot. Mujasmedi teh nyaeta tapak. Semedi lamun cik bahasa Indonesia nama. Terus aya wangunan deui. Tadi aya gedong gede teh naon? Gedong atawa wangunan tempat musyawarah warga. Nalika aya hal anu perlu dibadamikeun dimusyawarahkeun. Patali jeung adat, patanen, jeung sajabana. Ieu wangunan teh oge osok dipake pikeun narima semah jeung pamondokan semah. Gedong alit. Naon ari gedong alit? Gedong alit mah wangunanna leutik, tempat makam kaluhur masyarakat kampung adat Urug. Ieu makam remen didatangan anu tujuanna jarah nalika aya acara atawa upacara adat saperti seren taun. Tuluy di kampung adat oge aya anu disebut Leuweung Karamat. Di Kampung Urug aya sababaraha upacara adat nyaeta. Eta Leuweung Karamat. Satuluyna di Kampung Urug oge aya anu disebut upacara adat. Di antarana anu dipikawanoh upacara nu dilaksanakeun di Kampung Urug nyaeta muludan. Upacara anu dilaksanakeun dina tanggal 12 Mulud Rabiul Awal pikeun mieling dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad. Terus aya deui seren taun. Seren taun mah nyaeta upacara anu dilaksanakeun minangka wangun rasa syukur ka Allah anu Maha Kawasa ti patani atawa masyarakat patali jeung hasil tatanen. Ieu acara diluluguan ku pupuhu adat, ketua adat. Terus aya sedekah roah. Ieu upacara dilaksanakeun dina bulan Roah tanggal 12 mangrupa wujud bakti ka Nabi Adam alaihissalam minangka bapa sakabeh manusia. Terus aya deui sedekah bumi. Ieu upacara diayakeun saacan melak pare anu miboga tujuan sangkan dina waktu melak pare cenah aya dina kalancaran jeung kasalametan. 5. Seren patahunan. Ieu upacara dilaksanakeun dina raga nutup jeung mapag taun Hijriah kalawan harepan naon rupa anu hal dilakukeun dina taun anu anyar dijaga jeung diraksa tina sagala bala jeung bahaya. Tadina upacara ieu anu dilaksanakeun di kampung adat, warga mawa sangu koneng jeung deungeunana tuluy dikumpulkeun sanggeus didoakeun dibagikeun ka warga. Biasana ieu upacara leuwih rame tinimbang seren taun. Saperti halna dina seren taun, dina ieu upacara oge aya pintonan hiburan sabasanging, jaipongan, wayang golek jeung nu liana. Eta upacara-upacara anu aya di Kampung Urug. Tempat wawangunan di Kampung Urug, tempat-tempat jeung wawangunan di Kampung Urug aya ieu tingali gerbang lebet masuk Kampung Urug.
Terus nu kadua aya pakarangan gedong gede bisa ditingali ku hidup. Terus aya ruangan, ieu ruangan tempat musyawarah, di ruangan gedong gede tempat musyawarah. Satuluyna tah ieu conto wawangunan imah anu aya di Kampung Urug bisa ku hidup ditingali sok sanajan wawangunan imah mangrupakeun hateup jalami tapi aya oge anu kumargi kamekaran teknologi, kamekaran budayana, aya oge sabagian masyarakat dina wawangunan imah nu geus dibilikan atawa nu geus ditembok jeung sajabana. Supaya leuwih jelas ngeunaan kumaha kondisi situasi kaayaan Kampung Urug, hidup bisa browsing dina Google, bisa browsing dina internet supaya ngeuyeban kana wawasan hidup ngeunaan kampung adat Sunda nu aya di wewengkon Jawa Barat. Sakitu rupina materi anu tiasa didugikeun dina dinten ieu. Mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna sasieun sabeuneureun kanggo hidup dina nyorang alam pawenangan ieu. Bisi aya kasalahan kecapna, kalimahna, omonganna, pibasaeunana nu didugikeun da dihampura ka sadayana. Cak sakitu urang tutup ku doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.